dianalkeun ku diri urang. Tah iman anu siga kieu ya anu ku urang dek dipake nganalkeun diiskeun sana neraka. Iman anu siga kieu anu ku urang dek dianalkeun dijieun wasilah asup ka surga. Asa pamohalannya jara rauh. Allahu akbar. Islam aya keahlian, dua keahlian. Iman aja Islam. Orang teh asup ke medan perang teh harus punya keahlian. Asup ke alam dunia teh orang teh perang gitu. Itu. Cenah ning teu dordar heupan hate. Keuleung motor pan perang urang teh jiwa anjir motor euy rahain boga. Tuh. Kadang pan urang teh sampaikeun ka kieu jelema teh aing teh suri hayo we ngaji. Anger we samsara geus ketol ngaji ge gitu. Paneta teh ciri urang teh keur perang jeung batin urang. Balik ka imah perang jeung salaki gitu. Nganyang ka imah kolot perang jeung adi, perang jeung lanceuk, pan kadang kitu. Perang. Lamun iman urang, mun urang teu ahli dina masalah iman, lamun urang teu ahli dina masalah kaislaman, geus nu muncul teh dosa doraka terus eta anu bakal dicatat di hadapan Allah teh. Mata urang lamun ngitungkeun teu mimiti hudang nepikeun ka erek sare sok we hitung ku sorangan loba mana migawe dosa jeung migawe ibadah loba mana. Oh berarti pan salihai teh eta iman teh urang teh jeung Islam teh nya. Keur mah keahlian eueuh dina keimanan urang teh can ahli teh dina kaislaman can ahli senjata eueuh teh gelut teu bisa nya senjata eueuh dalam arti eueuh bedil gitu ngudek ini perang mah nya atau minimal pan urang teh lamun teu bisa gelut boga-boga bedil anu hade kan gitu anu peluru rapinu bedilna anu canggih kan najan teu bisa gelut ge aya harapan meunang itu memeh paehna oge bisa maehan heula batur maehan heula musuh nya ari ieu mah keahlian eueuh gelut teh mun dina perang teh mah gelut teu bisa sakali ngadek ngadawo sakali nonyok teh hudang deui bedog eueuh, pesok eueuh, bedil eueuh. Allahu Akbar. Jadi paeh teh teu maehan-maehan acan. Gok gelenceng we geus. Begitu beuntak teh langsung dosa urang teh. Langsung dosa. Naon sababna? Sabab urang mah hudang sare poho ka Allah, rek sare ge poho hudangna dosa dek sarena ge keur sarena ge geus dosa urang dasare dina kaayaan poho ka Allah samemehna lamun dina perang itu bagian gelenceng gok gelenceng keahlian ieu iman jeung Islam naon anu jadi senjatana anu jadi senjatana keur manusia adalah doa. Mata surah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a saiful mukminin. Tu doa teh senjatana mukminin. Wiridan geus salat teh teh ngadoa, teh senjata urang. Urang teh pan keur medan perang ngadoa mung berarti mung boga senjata. Mata pantes nyabak taneuh jadi huut, nyabak cai jadi huut, jadi hutang we. Tani dan tinggal daki, dagang tinggal dongeng. Balik ka imah sabentang teh ditu, sarenteng di dieu. Teu mun boga pemajikan dua teh geus jadi kok eta teh cek haji teh. Sare dina kolot diusir, sare di dongara diusir, ditaju ge nyangsang. Tahu di posona. Allahu Akbar. Teuing senjata hirup urang di alam dunia teh adalah doa.
Maka bila mana orang ayeuna hirup di alam dunya tarak daek ngadoa tah eta teh urang teh can kaasupkeun jalma anu bisa ngalepaskeun tina kabodohan. Berarti orang teh bodoh kene, belegug kene. Lamun orang keur bobogohan ieu mah pengalaman ya mah pengalaman. Anu jomblo dengekeun anu jomblo mah. Ieu mah nu ngadongkeun anu boga kabogoh gitu. Daeta ngadongeng jeung kabogoh sapoe jeput atau wareg atuh hayang keneh teh. Ada kesempatan ukur sajam paling lila teh bari ditungguan deui. Nah, wah ngareunah teh. Resep gitu nu ngadongeng jeung kabogoh hayang teh lila gitu. Kerja mah jadi kabogoh eta mah. Hei ya mah gitunya tong jauh-jauh teuing bisa teu gitu urang ngadongeng jeung Allah siga ngadongeng jeung kabogoh gitu dalam arti lain ngadongengna gitu pan urang teh ngadoa ka Allah teh eta teh ngadongeng urang teh ngadongeng ke naon kasusah urang kabingung urang Gusti abdi teh teu payu Gusti abdi teh keur peka Gusti abdi teh boga motor Gusti abdi teh duit eueuh wae loba keneh teh boga duit daripada boga duit boga kabogoh aya nu daekeun kawin batur aya nu dikawin batur minta putus Gusti abdi teh kabogoh suwe pokona we teh situasi teh Gusti itu lengkap penderitaan ngadongeng tah ngadongeng na ka Allah gitu betahna sapertikeun ngadongeng jeung kabogoh bisa gitu atuh urang teh gitu. Tong ngadongengkeun jeung pamajikan ada jeung pamajikan geus beda deui eta mah. Geus beda deui. Karakter urang mebakat ku goreng-goreng na kaislaman jeung awewe teh alus keneh zaman bobogohan. Begitu pruk teh kawin dah jadi goreng atuh. Da urang macan ruksak keimanan, ruksak kaislaman. Pamajik atau kabogoh labuh sumangat di pangku pamajikan labuh tenang gitu kan jadi geus rumah tangga jadi edan kerjaman bobogohan mah kabogoh teh teang diolok diajakan uli dipapaksa mong oge dibejaan dibelaan nganyuk ka hutang kan pro ke rumah tangga cek pamajikan akang antar ka pasar jauh we sorangan jadi geus kawinna jadi goreng naon eta teh nemongkeun gorengna kaimanan gorengna kaislaman keur mah goreng keimanan goreng kaislaman senjata eueuh wiridan tara ngadonga tara tah eta teh bodoh gitu bodoh matak moal aya jelema nu pangbodoh-bodohna prajurit asup ka medan perang teu mawa senjata teu mawa alat perang eueuh deui jalma nu pangbodoh-bodohna di alam dunya jalma hirup di alam dunya keimanan ruksak kaislaman ruksak ngadonga tara gitu ieu teh doa teh senjatana mukmin bakatku hebat-hebatna ieu senjata keur mukminin takdir bisa robah ku doa coba eueuh nu bisa ngarobah kana takdir terkecuali doa bakat hebat-hebatnya eta senjata nepikeun ka takdir wae bisa robah lain Allah eleh ku doa lain itu ngan salah sahiji cara salah sahiji hal anu diterima ku Allah ngajadikeun Allah sakersana ngarobah kana eta takdir tah ngurunyungna teh tina doa saha contohna diantarana Siti Zulaikha alaiha salam Siti Zulaikha bogoh ka Nabi Yusuf ti kerjaman boga salaki namaon Nabi Yusuf geus dewasa jadi raja manehanana nini eta Nabi Yusuf dikeletan ku Siti Zulaikha dan pika muringkah atuh nini ngeletan ka budak anu keur balaga senteng
dikicepan sigana orang sigan ningali mau ngicep gitu. Barang-barang kato kalah muringis. Tapi ku tarik-tarik na doa ta Siti Zulaikha robah takdir. Sampai ku Allah Siti Zulaikha anu geus nini-nini dina hiji waktu pas mani kumaha cek Allah Jibril robah tah Zulaikha karunya sakitu nyiuk cai di manian ku malak Jibril tah ditungtun ku malak Jibril pananganna teh nyanak siwur di manian bareng jeung malak Jibril di manian ku malak Jibril alaihi salam. Begitu Siti Zulaikha kokosok kana pipina cenah pipi teh betas jadi seuseut cenah gitu biasana pan lunyat langit bawa ka luhur milu bawa ka handap milu ieu mah cenah teu milu ya kan berenang kokosok kana dada ka dieu nah jadi tareas ka dada jadi murah deui tuh doa